Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Astria Cindiawati ti kelas 11 MIPA 2. Ngadegna abdi di dieu bade nyanggakeun dongeng anu judulna Sasakala Bojong Keusik. Zaman baheula di hiji lembur di wewengkon Majalaya aya lembur anu katelah ku kasaktianana. Lantaran di lembur eta teh aya jalma anu sakti mandraguna. Ngaranna teh Ki Bojo. Saking kusaktina eta Ki Bojo, lamun aya jalma nu ngadon nyumput di lembur eta teh tara kapanggih. Lantaran batur mah ninggalna sanes lembur, tapi leuweung geledegan anu pikasieun. Dina hiji waktu, Ki Bojo indit tapa di handapkeun tangkal caringin. Manehna meunang titinggalian, lamun di lembur manehna teh bakalan kadatangan jalma nu bakal ngarusak lemburna. Tidinya Ki Bojo balik ka imbahna. Teu lila aya warga nu gujrud, lamun balungan sumber cai bersih di lembur eta teh pinuh ku runtah. Ki tingali gerak walungan jadi pinuh ku runtah. Pok salah sahiji warga bari nyampeurkeun ka Ki Bojo nu keur diuk di jojodog imahna. Keun wae antep lamun manehna teh sadar wae engke aki nu bakal turun. Pok Ki Bojo bari seuri. Lila kalilaan runtah di walungan teh beuki loba. Warga jadi melang sieun lemburna kumaona. Cai anu tadina herang ngagencelang teh jadi warna coklat saking ku kotorna. Walungan anu tadina bersih jadi pinuh ku runtah. Cai anu kuduna tuluy ngalir teh kahalangan ku runtah nu matak jadi caah. Salama 7 poe 7 peuting eta lembur teh kakeueum ku cai kotor. Loba warga nu jadi panyakitan lantaran cai kotor eta. Ninggali lemburna anu tuluy kakeueum ku cai, Ki Bojo indit ka walungan. Manehna naek kanu gawir walungan. Bari pok ngomong. Kuring embung lembur kuring leungit ku cai nu kuduna jadi sumber kahirupan. Sacangreud pageuh sagolek pangkek. Kuring moal sangeunahna ingkar kana janji. Ayeuna waktuna kuring nu turun. Omat, gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak, ngarangan teu meunang ditempak, buyut teu meunang dirobah. Omat, kudu bisa nimuluang tina bulang. Kuring pamit, pek mangpaatkeun cai sing apik. Ubarkeun ka jelema-jelema nu boga panyakit. Kuring pamit rek indit. Ceuk Ki Bojo. Teu lila biur Ki Bojo ngagejebur kana jero walungan. Cai anu tadina ngeueum eta lembur teh jadi saat. Cai anu tadina kotor warna coklat jadi herang ngagencelang. Runtah anu tadina minuhan walungan jadi pinuh ku keusik. Nepi ka ayeuna eta lembur teh katelah jadi bojong keusik. Lantaran Ki Bojo anu indit teu balik-balik jeung walungan anu loba keusik.